Sarban aya moalnya urang sabar ieu geura. Man. Man. Tuh aya Ya hayam geus keredede bae geuningan ieu teh. Cing urang kaluarkeun heulanan. Nya. Cing jago kan dia jago. Jeung ya atuh jeung dunungan ya. Tuh. Seger kieu. Terau euy. Mang Kadin, iya biasa ngurus hayam geus garadere wae teh euy. Dicocok we hayap teh kabeh adukeun atuh tuh urang boga hayap alus. Moal digelekeun hayam urang mah. Emang Mang Kadin gaduh gitu hayam? Aya tuh geus Kinten- menang iya. 18 kali. Kinten-kinten sareng nu abdi ye kumaha? Wah, ieu mah eleh cigana mah beurang Wah, urang. ieu si jago teh atuh. Wah, jago-jago perut. Cing atuh gopo ka dieu Jagoan ya urang bawa heula. Pokoknya sekarang ieu mah dibantu kudu urang mah. Bapak deh mah ngarek karit. Jagoan heulanan. Gopo gelaran ka dieu Sok. atuh. Ayam dewek kieu ditang-tang teh teu apaleun si jingga ya teh kade karana udah gayam ieu mah. Komode kanu jalu atuh. Nah, hayam urang pokona mah menang sigan apa. Sigan we menang. Ah. Teman. Tuh, atuh urang ieu di dieu ah. Eta Mang Kadin geus ciceleuweungan deui bae. Sok-sok buru sarban lah urang adukeun dieu jeung hayam jago urang. Mana cing tuh dede tuh rek ngadu mah. Sok. Cing ningali Mang Kadin hayam teh sae teh. Tersangka waya, tuh itu ceker. Tersangka waya, hayam halus mah tuh. Lain geus lila kanu hayam teh. Terus atuh Biasa lagi ngurus marmot atuh. sok-sok udah hayam jago mah dianu Sok, we di ditu. Oh, di dieu ye lega. Mana? Mana yeuy? Tadi dinya we heulana di Oh, hareup. lah. Buru sarbata di dieu ye aduh. Oke, lah tuh. Makan heula ya. Cer tak heula. Atuh ya mah gila. Jinga-jinga teh. Jangan nah. Ya boro atuh ya ditepuatan tuh. Hayam. Hayam urang. Ieu si hayam ini kudu anu sabun. Hayam bikang digugubung ka dieu lain palano atuh ai Mang. Wae atuh. Tuh. Sok-sok atuh tuh tinggal ikut nyerentang-nyerentang wae. Mana ningali atuh. Di adu-adu ya. Sok. Hayam we segede kitu. Balado atuh. Hayam